kabudak abi bari teh jeung song duitna saha anu boga iman nu katempuhan mah lieur. Itadakimasu. Tah, drama COD kali ini datang dari seorang ibu-ibu nu budakna check out wae. Jadi isuk-isuk teh aya paket datang ka si ibu ti JNT. Si Agus kurirna teh. Tapi budak nu pesen paketna teu aya di imah. Cek si ibu teh ka si Agus. Kewe paling sore ka dieu deui. Jalmina teu nitipkeun acis. Tah ayeuna sore-sore, urang nu datang ti SPX nganterkeun paket oge nu budakna si ibu. Genep puluh genep. San eta we Bu. Kan bae si Agus mangke deui suka. Si Agus mah besok gitu Bu. Iya, budak. Bikin pendak si Agus. Oh, itu diangkat budak tuh si dulunya ke mana? Kemana emang Bu? Eta para rencangan. Kayak deui wae. Kadang-kadang dia tuh mah. Anjing deui atau dianjingkeun atau make sonten deui. Ya kayak jalmina we ieu teh mun aya jalmina mah. Beki pasikeun heula ka emang atau kumaha ya atuh. Heeh Bu, eta we. Gitu. Can ngangkat keneh. Tadi nitipna anu 25 genep 10 genep tuh dah ya mah. Soalnya kudu ka gudang kagok mun teu ka kiri di hiji. Nguihkeun ka gudang. Mang sanes anu murang kali abi heong terakhir. Nitip. Dan kan rencangan teh kan di Korobong. Ieu nama sarantren. Pesan ka budak abi bari teh jeung song duitna saha anu boga iman nu katempuhan mah lieur. Abi teh maneh tong dadaekana da indung nu lieur mah kudu nalangan wae tukang paket. Jadi sanes kanggo murang kali abi rencangan naritip kayang abi mah langsung cash atuh tong COD. Cek abi teh mun kirana Tinggal nerimanya. ID Kobong mah kan teu nampi Teu aya HP. nya tempat kan teu kenging panginten di pasantren mah. Oh ulah. Trennya teu kenging sama teh. Enten ka bumi abi naritik teh rerencangan teh geura. Ayeuna kumaha? SMP Bu. SMA. Oh. Ayeuna kumaha abi anu kudu katempuhan mun aya. Ke dewe nya. Nya atuh ka mama wayahna we nya mah. Siap Bu lah, enjing Bu. Jadi tidak memanggil, ini mah tidak berdiri. Pereman beren. Pangikeun we Bu enjing cenah ieu nya. Eta nu sabaraha? Anu Aya teh 57. naon pesananana cenah? Hijab. Nya atuh. Ya eta teh nu Hijab Borigo Sport. rencanganana mah. Nya si ibu anu ka Jadi abi nu gaduh bumi kepanggil wae. kagandenganna. Bu enjing deui nya. Nya kitu eta teh nya. Siap. Tah, ieu karek beres ngirim ka tetangga si ibu, ternyata budakna kebeneran geus balik. Urang sampeurkeun deui. Apalagi hadatangna. Babaturan duitna cenah ieu saha nu katempuhan indung kan? Gimana gitu lewat ieu we, ulah lewat COD. Mama nih ketempuhanana nih. Ya, yang masalah digantian-gantian anak. Yang bisa mentong dia, tong COD liur ke mana? Betul Bu. Biar ka kurirna. Liur mah. Talangan Bu. Dino Kris mah biasanya. Biasa. Tapi nggak boga duit Kris mah. Budak tepung mahal sih. Aduh, budak aing ngaliurkeun nya. Aduh, paling nu teh Gusti nu agung. Sabar Bu. Sebentar lagi jadi PNS. Kris teh di abi ka Mang. Ti nyeken nu abi. Nya abi nyeken nu Mang. Ya. Atuh dia. Sabar abi teh anu budak teh 5700. 5.100. Oh, bebas gitu. Tadi langsung aja tadi screenshot ke Mang nyatanya. Kedah ya mah. Kiris mah langsung. Iya. Otomatis. Ini tah 57.500 sakitunya Mang. Adminnya Admin dari 70. Iya, raing budak Mang, urang wae ketempuhanna teh Mang indungna mah. Udahlah, kuat deh Ibu mah. Tapi nu batur Mang anak. Nuan. Tos ah,